salira sejak ngembarkeun bewara sampungna balarea uhud sampun wakapun tuh atra ngaleuk ngalapri deuk gerana mikeun rami ngerapapan payung gerak kageun payung gerak kageun payung gerak kageun Bajengkep kilengser cengkep sabab ruas menang tugas mangrupi utusan ratu mapaksa najanun datang samemeh walengser yang mereskeun heula rasukan samping poleng di pagehan totokongna nada condong kumis baplang diusapan mata pantes jeung kawesna saatos ulah mapantes kakana walengser mian
ibu bapak guru, kanggo naik ke panggung ibu bapak guru sadayana. Kanggo nyakseni putra putri urang serahkeun ka bapak atau ka ibu. Mana bapak disanggakeun kang kaluna bapak kepala sekolah ka pengantin pangget. Mangga tidak sejak sungkem ka ibu maupun sadaya. Hadirin wal hadirat, ayu urang sami-sami sakseni putra putri urang sadayana, wabil khusus kanggo anu kelas genep adu bade miang ti ieu sakola SDN Hiji Wangunjaya. Mudah-mudahan putra putri urang sadaya sing janten murang kari anu soleh-solehah dikawitan sungkem murid ka guru. Bapak ibu nu saestu, ieu abdi siswa-siswi ibu sareng bapak sejak nyanggakeun sungkem kang tostawis hormat tilawat ka ibu miwang ka bapak. Mugi kersana bieu abdi anu ageng ka rumaosan, rumaos seueur kalepatan salami abdi dididik di hati ku ibu ku bapak sadaya. Bapak, ibu, abdi hampura dikawin lebet ka ieu sakola SDN Hiji Wangunjaya dugi ka ayeuna lulus. Geus pasti seueur ngarepotkeun ka bapak. Loba pisan ngeselkeun ka ibu. Meureun handeueul mana bapak. Buahan jelung mana ibu. Ku abdi sadayana katampi. Kiwari abdi pasrah Pak. Abdi ridho Bu, abdi ikhlas diomelan ayeuna. Kajengkel kageuleuh bapak jeung ibu hejibakeun ka abdi, nyanggakeun sadaya-daya abdi pasrah. Mangga ibu bapak kepala sekolah sejak melegahan wasiat binaan ka putra putri urang sadaya anu bade miang sejak hati anu ikhlas, manah anu ikhlas. Anaki jimat awaki disaksian langit nucaam irjaan hati bapak bunga anu tanpa tanding. Nyaksian hidup mancing sawawa bapak kali ibu sadaya bunga tan wangenan. Hidup tina kanan lawas mawa kemenangan, lalayang geus jarang baris marengan, ikeun ciri hidup ngangkem pangarti. Samaksulna ibu ngangres ku bisi rempang kusugan, itu bisa nedunan kewajiban ngatik hidup tepi kaudagan. Anaki urin bapak jeung ibu tetapi sungkem hormat hidup kasep gelis tong melangkong sampah sadaya lepat hidup tos lumbar cupar di hampura ku ibu ku bapak sabaraha kanca. Ibu
Bapak ngerasa regreg ka jurung hidup lumampan. Bra, makan nyatakan teh lali tak kemahcai, lali kalau mahwati. Bikin ciri hidup laksana diajar di STM Hidi Wangun Jaya selama 3 tahun. Maka pra jum geranantung geranadek anu ajen gerak tanpa ilaraya ciri nubuti hidup la haula wala quwata illa billah bra mangka waluya salawasna. Alhamdulillah kanggo prosesi sungkeman dianggap brengsek diteraskin karena musyafaah sadaya siswa-siswi kelas genap tinarang petugas upacara adat. Mangga